Pentingna mereskeun sayang Kak langsung disarean. Sore-sore na ngadondahar ngariung ditepas jeung abon gantung. Tinitas Wayati sapopoe di kampung. Tah besti ayeuna Wayati trek dahar heula tuh jeung cabe bendot jeung sayuran nu langka dipululukan we ku abon gantung. Tah nu kieu besti abon gantung teh pululukeun we tukana kejoy geus dipululukeun mah nya uwek-uwek we engke mah. Siap mah ngadarai dina piling legend lanjut we ku Wayati teh rek diuwek-uwek. Paling nikmat jeung mirasa mah besti lamun dahar make jari kitu teu make sendok jadi diuwek-uwek we heula. Tuh samemeh diuwek-uwek teh aya peuteuyan geuningan mau peuteuyan lanjut we dipesekan ku Wayati teh nya burulukeun we kana piring anu geus ngadarai teh. Pesekan heula Wayati teh nya 5 papan mah besti supaya rada rea dibelewekkeunna. Geus beres mah ku Wayati teh nya dipesekan lanjut we diuwek-uwek ayeuna mah. Tong poho we nya maca bismillah tuh tingali uwek-uwek belewek, uwek-uwek belewek nya enyong belewek deui. Mantap pisan besti perpaduan cabe bendot anu lekoh ku bumbu dipululukan we ku abon gantung pululukan di ku eta kepeuteyan mantapna besti moal teu dodoyeun ieu sanajan ieu proteinan tapi kat mirasa pisan kat ngonah di belewekkeun teh moal mikiran protein Wayati mah nya besti ai budak mah moal bareukieu nu kieu mah nya besti nu penting mah ayeuna mah resep Wayati cabe bendot dibelewekkeun mantap teu karasa waktu geus nyelelek singkat carita geus peuting deui ieu teh Wayati teh poho can mereskeun sayang Kak di tempat teh si bocil teh geus sare we mi heulaan capean mulanya si bocil teh lanjut we Wayati teh di dieu teh rek diseprean heulanya si kasur lepetna teh asa ku betah-betah teuing besti Wayati mah make kasur lepet ieu teh Gusti nu agung aya kasur busa gembung make teh sok hareudang geuningan besti ari ku ieu mah Gusti lepet oge kat geunaheun di sareana teh asa nyaman we make kasur lepet teh mah tak tibra sare ogena beresnya sarapan sayang Kakna lanjut we mindahkeun si bocil da karunya geuningan tiis gandungan di baju-baju acan si bocil mali sare teh disimbut embung di baju embung hayang kitu we ngaboleh teh di rungkupan teh ku simut sok hudang si eta mah anu sami teu kitu bocilna kos bocil Wayati lamun disimbutan teh sok kalah hudang mantak diantepkeun we sina ngaboleh teh di dieu Wayati lanjut we meres-mereskeun boneka diasup-asup kana lomari dekat ke babalatak pisan ieu masih bocil teu kope lengah langsung we diayah-ayah lanjut geus kitu mah nya dikulambuan da karunya bisi kureungit heuh kulambu butut oge keun bae lah nu penting mah nebreng we heuh teu asup reungit.